Anjing kasar. Kasar goblok. Kok aing musuhan lah. Oh kasar. Anjing. Aing bari guys. Anjing. Aing mah boga salaki di dalam wae ku batur. Mangkana ibu gak salaki mah kudu digembok, di lacian, digembok deui, di lacian, digembok deui. Maneh teh ulah sok kitu, mangkana penampilan maneh teh berubah. Kurang naon atuh urang teh? Kurang lo. Lamun jelema geus teu resep ka urang, arek urang sabageur kumaha, saalus kumaha, ari dina panon manehna jeung dina hate manehna urang geus butut, geus moal resep gitu. Tapi dipikir-pikir jang naon gitu, boga sifat kitu. Eta pernah Apa? abi mah Emang apa? ibaratna naon teh? Usaha. Ku ibu Si kakak dibeliin apa? semuana mun naon teh belikeun. Abi mah tara sok disimpen we di nenek. Halo bos, bejakeun ka barudak, gaji rada telat ayeuna. Aduh, nu bener we atuh ya rada telat geus tanggal baraya bos lieur ye, geus teu boga sangu. Rasakeun ku sia tah. Di mana ya? Nyari apa, Dek? Di mana ya Mas ya? Nyari apa sih? Nyari jembatan. Buat apa? Buat menyeberangi hatiku ke hati kamu. Ya. Sore menggok tak asar papatong nu koneng ibergelur ngalayang ngawahan. Neng, Naon? Ari Neng orang Sunda asli bukan? Ya mohon atuh. Coba makanan Sunda teh banyak sekali kan? Mohon. Coba kalau combro, Oncom di jero, cilok, aci dicolok, cimol, aci digemol. cire. Ningali nu bobogohan cium-cium tangan ari sia teh rek bobogohan apa pamit ngaji. Barudak, Iya, Bu Guru. ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah, kewajiban ibu atau maneh? Maneh. Mojang gali sudah kampung bau lisung. 3 bulan manehna cicing di Bandung. Kiwari mojang gali siga nu lingung. Make baju ge anu ngalarateuh. Salaki eger pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending buka kutang jang samping, asongkeun bujur jang pimping. Mun salaki hayang nyandung, wayana kudu didukung. Sabaraha? Neng, senyum Neng. Neng Dewi. Senyum. Ente ya makan. Janganlah kayak gitu. Sampai jangan kayak gitu, jangan melotot. Nanti ke kampus. Nanti tadi ngajak. Gak kayak kamu camero, sok cantik pisan. Oh iya tuh nanti aku mau di behel. Anya hempe kue, aku geedek. Maknya nu ompong rek di behel. Nyebae we dah. Ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura nggak tahu. Indahnya pemandangan banyak cewek. Body babadon. Body babadon. Ngapain lu deketin laki gua? Apaan sih laki lu yang deketin gua? Tetap aja lu salah karena lu janda. Makanya punya suami. Biar kita bisa tukeran. Kebetulan suami gua ada soak noh. Minum susu
gajian bulan depan banyak potongan, kerjanya lagi nggak ada lemburan. Ayo dimakan. Gue boleh ngomong gak sama lo? Boleh, ngomong aja. Gue suka sama lo. Maaf, gue gak bisa. Selama ini gue cuma nganggap lu temen. Gak apa-apa kok, gue jadi yang kedua. Enak janda, ngapain aja bebas, gak ada yang larang. Yang ngomong kayak gini dia tuh udah punya suami. Kalau enak jadi janda, kenapa lu gak jadi janda aja? Minta pisah lah sama suami lu. Kalau enggak, suami lu buat gua. Kalau istrimu satu tapi masih mampu, kamu bisa tambah lagi, tambah satu istri. Ayo kita kawin lagi, kawin dengan dua.